Siraman calon pengantin anu insyaallah ke dilajengkeun kana acara resepsi oge akad nikah dugikeun ka resepsi di aya ubdatna oge. Mung sakitu panginten nada parantosanana kanggo ka para panata calagara oge talent-talent anu parantos siap. Panginten tiasa ka Bapak hidup nyandak palita Ari oge salah hiji siloka Ari kolong nusalewasna masihan pituduh kana jalan kahadian Bapak tikali dinten Senin kami 4 Januari 2021 Putri Kakasih Bapak harus sakitu tinang nenek Bapak pada dilepaskeun pada ditikahkeun kapameukeun pilihanana nyaeta Abimanyu Wijaya Kusuma. Bapak ikhlas Pak? Ibu ridho? Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak kalih ibu karatos ridho Ibu ramah hidup. Maka ibu dilepaskan. Mudah-mudahan bicara teh jangan cara anu tanggal walang anu salunya anak sapertos ibu ramah hidup. Semoga sadaya nyebutan ka Neng nyebutan ka Abi nyebutan ka urang sadaya yen nalika urang kawitan medal ka alam dunia urang teh dibedong ku sinjang teras nalika jaga urang mulih ka rahmatullah urang oge dirurup ku samping mugia urang sadaya aya dina kaayaan husnul khotimah nalika urang ulang nalika ulangan tengkeun alam dunia. Neng mangga tutup ibu sareng ramah hidup tutup sing leuwih anjeunna nyaeta jalmi anu dughulu nyawa ledungan naon nu dipikahoyong Inggris mangga dipunkeun hapunten ka mamah sareng bapak nedak pidoana ka mamah sareng bapak sang
mulus rahayu berkah salam sing tambah gelis sing ikhlas mangga. Mama, Bapak, hatur nuhun. Salami 21 tahun. Mama sareng Bapak atas nikahnya kita kasih Neng. Mama, Bapak, hapunten. Geus budaya kakak Neng. Pilih cariasan ada Nabi Paripurna Neng. Mantap menghangatkan hati mama sareng Bapak. Mama, Bapak, dinten enjing Neng badhe nikah sareng pameget kalian Neng. Mugia mama sareng Bapak Widya tur Neng nyuhunkeun doana. Mugia Neng jeung kulawargi anu sakinah mawaddah sareng warahmah. Hatur nuhun mama sareng Bapak. Doakan mama Bapak Nagelis. Allahumma firli wali walidayya Rabbayani sudiro. Ya Allah, hapunten abdi, hapunten urang abdi, pikadeuneuh, pikanya, sabartos aranjeun, pikadeuneuh. Semoga Bapak kamu dimana. Neng beri sebagai putri Bapak. Dipikanya aku Bapak. Ya pun terpisah dan ya pun segala kelemahan. Mugia didoakan Bapak. Mugia ente bahagia termulia. Ditepangkan sampai jaga leres-leresnya insya Allah Bapak menikah. Gelis anaki ibu ramah hidup parantos ridho lillahi ta'ala malabaskeun hidup teu beta oge nu jadi kolot mah teu boleh masihan teu boleh ngadoakeun anakna gelis sok aya nanggah tangga mamah sareng Bapak amitan gelis suhunkeun pidoan dideuh teuing anaki neng aluna kuah hati kembangkan tresna mustika mamah jeung Bapak dihapura pisan gelis sawang sunah hapura mamah jeung Bapak dan bisa mikir dicinta jeung dikadedeun hidup anak hayang mah leuwih hapura gelis drang geramian sing banca tapi hidup sing yakin kadeudeun kerjaan menjadi ingin jeung Bapak moal tuntun salam sapet paranan hidup maka dirasa cantik urang teraskeun kana hawasud jang alsa
siloka nyebutan kurang sadaya yen kedudukan harkat martabat indung jeung bapak teh luhur ajeuna. Dina Quran surah Luqman ayat 14 Ansyukuri wali urang kedah syukur ka Allah tapi kedah syukur oge kanu janten indung jeung bapak birrul walidain hadek ka indung jeung bapak eta parentah Allah jalmi anu amun ka ibu sareng anakna moal kenging ridho di Allah subhanahu wa ta'ala tah maka mengna kedanaan janten indung mugia neng auna biasa ngajaga harkat jeung martabat indung jeung keluarga di sekitar dampak mugia neng biasa nyanyitan kulawargi khususna mamah sareng bapak Ulus rahayu sejapit ayam dina-dina sawas ngajebar panalan sing salamet lahir temukan imbali berang anak ini limah bagja masih keneh disaksiakan jadi indung berang kerang dan gugah mangga gelis bukakeun lawang karidoan Allah insyaallah nalika Allah ridho sadaya sadaya kahos kampian hake neng aluna aya paritaos kana caraka dan masalah anak cilaka ngolongkan kababawa kukituna neng kedah biasa ngajaga harkat jeung martabat menjadi indung jeung bapak ngajaga ngaran keluarga mi hape curi mi hape panon enggak neng bisa neng kudu bisa nyanyitan keluarga kudu bisa ngajaga kehormatan diri ras ayeuna ngayun cepang tutup saudara cinta tulis anjeunna ramah hidup mengayuhkeun anaknya
Cinta Bapak, hanya apa Bapak? Bapak simpan gadis. Hampura, Bapak kan seumur bisa setia kita cinta jadi hadir. Tapi saya yakin salawasna doa Bapak nyarana di hidup. Udah nulis tangga Bapak. Alhamdulillah. Ibu, Bapak hadirin sadayana,